Aya hiji kiai boga anak awewe geus, anak awewe na hayang kawin teh kan kanu pinter kabeneran. Aya jawara tuh ngaji tuh masantren nyarupaan kiai. Wow, udang-udang nu gede surbana, wow geus pokona jubahna ge 3 lapis. Ih mantap, penampilan prima nya. Langsung ngalamar sekali, ngomong 2 kali, waduh kiai nak kurang jeli mata hati, diterimalah pacar kiai. Akhirnya terjadi perkawinan. Sehingga perkawinan malam pertama ditoet kehila cek pamajikanana cek anak kiai teh, kak kulang mah ragu ka kakak, emang kunaon sapra kawin 20 kakak teh sholat. Iya maksudnya kumaha sholat, heuh kunaon ieu teh sholat, jika kakak mah teu nyaho emang kudu sholat ya. Kakak bisa teu si wudu nu sabenerna wudu, wudu naon wudu, wah cek pamajikan aing moal daek geus di ngahiji moal daek mah cilaka ya bagus kieu mah. Kak ari mandi junub nyaho teu, mandi junub teh maksudna naon, wah teu beres geus lah ka malam ieu urang ulah terjadi nanaon heula nya sare biasa saperti dileukeunana teu wudu teu salat, 2 peuting teu wudu teu salat, 3 peuting teu wudu teu salat, mandi biasa. Sedangkeun bapana kan ceramah, saudara-saudara sekalian. Bapana Ki Jamal masalahnya. Kalau ada orang yang tidak pernah sholat, kalau ada orang tidak pernah wudhu, tidak pernah mandi, itu mah sama dengan babi. Kan ceramah kan gitu kan, babi itu rupanya saja manusia tapi tidak wudhu, tidak sholat, itu adalah babi. Eta anak nate ya barang isuk-isuk ka 4 poe ka 5 poe bebeja ka bapana, bah di kamar ya babi. Waktu bapana mau pentungan maknya ya babi di kamar. Wah asup ke kamar. Mana babina? Mana? Eta di luhur kasur. Ini masalah kisah, eta babi. Neng, kok bisa disebut babi sih? Cak abah pan jelebat teu wudu, jelebat teu salat, eta babi. Salaki neng teh teu wudu teu salat. Ji bener babi jenenge. Nah, akhirnya sehingga balas cenah kula mah hayang pepegatan deh keula nih. Ulah ka pepegatan tenang. Kayak ku abah ditanya heula. Begitu dipanggil ditanya, "Aisyah sebenarnya asli saha?" Kula Pendi. Pernah masantren ente, ngaji ente, nyaho ente soal rukun wudu ente nyaho, soal rukun sholat ente, situ pernah sholat ente. Alhamdulillah cak bapan cik sineng kan alhamdulillah sih kieu urang daya kapan dititah magahan jelema ngahaja-haja mah urang muka pondok pesantren supaya boga santri dek di pagahan rukun wudu hese maning magahan salaki maning magahan santri urang. Jadi gue sudah bingung tah ya santri urang pagahan ku urang supaya bisa wudu, bisa mandi junub, bisa sholat
bisa maca Quran, teu kudu loba santri bisa ngadidik salaki eneng bage pokokna mah hebat jasa. Masya Allah cek si eneng jahe tuh kan aib akhiratun mah haji jahe cak haji Jamal iraha sodakona santri kos ge atuh nya nama mikung ya jeung Ki Pudoli sarwana lah ieu mah boga santri tilu teu bareres kabeh sararusah diusiran bae kitu ku aing tak dek gadidik jelema mah seperti eta geus aya di imah urang jadikeun santri urang neng ieu jadikeun santri urang saha nu nyaho ieu teh jadi jelema anu luhur menurut Allah. Terserah abah tuh ya kos kitu mah kula mah tuh mangga bae tuh akhirnya dipagah ti mimiti alit lempeng datang kalit bengkok atuh anu tadina wao supaya jadi alit lempeng maka obat kuat teman dipagahan alhamdulillah bisa maca Quran, bisa maca kitab, bisa maca tafsir. Masya Allah kabelah dia nak maca sholawat, kabelah dia nak zikir, ternyata jadi arif billah. Si salsit neng na bebeja ka abah nabah isi abah bisa ngadidik ya emang abah mah panus dibere lauhil mahfuz nu mantak dikawinkeun ge neng ieu teh lain sajawara-jawarana didikeun urang tapi geus aya tulisanana bakal jadi wali Allah. Masya Allah eta nu mantak ulah kaget bisi ente boga pamajikan bodoh eta mah babi beneran ya Allah lamun urang nyaritakeun Mama Bakri ieu carita dongeng Mama Bakri almarhum almarhumah sempur jelema anu kiai teu ditarima norekat ustad teu ditarima norekat nu ieu teu ditarima begitu aya tukang adu kotok datang ke Mama Bakri hayang zikir sila langsung ditawajuhan kiai kaget heran nih maka mama ari urang anu mau kita bae teu ditarima ari si itu tukang adu kotok ditarima aing mah teu kaharti moal kaharti ahli thariqah moal kaharti sebab geus aya mailul qalbi anu seukeut disebut firasatul mukmin beuh adak wa ahadunya sayf firasat jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Nah ieu Mama Bakri ngasupkeun jelema anu mantes ngadu kotok ditanya nu ngadu kotok Aisyah ieu bisa norekat ditarima kumaha gitu kasadaran aing kumaha mimiti sadar kieu mun hayang nyaho mah aing teh keur ngadu kotok begitu keur amprekan polisi ayo atuh wow bersat kabeh muka sumur muka empang muka mana aing maka masjid jadi kabeneran di masjid ke berjamaah aing mah lain salat pokona mah asal ku polisi diamankeun bae tunggu-tunggutan bae aing mah barang nyeuleuh polisi aya keneh salat geus terheureunan isi kumaha polisi aya bae make sepatu acan kana salat ya Allah tapi nyana ngadoa ya Allah ya Rabbi kula tobat asal aman bae tina polisi kula deuk tobat Gusti tobat bener moal deui kula ngadu kotok kula deuk datang ka Mama Bakri moal kula memaksiat kos kieu waduh polisi geus kieu bae gudang sia dredet dia batur nggesan salatnya na Allahu Akbar salat ya Allah ya Rabb Masya Allah karim polisi kaget batur geus kalaluar kabeh nyana kana le polisi aya keneh mah salat cak polisi kok tukang ngadu kotok beuki salat heran aing cak polisi gas tinggalkan kana teh geus ke mah isuk bae alhamdulillah cak aman aing geus datang ka Mama Bakri dengan rendah hati dengan ikhlas tobat saat eta mama ningali bareng kalau jelema piwalieun tuh atuh kiai tinggal kiai aing ngabuleudan bae mata mah
ya mendingan tukang aduk kotok apa tuh. Nah iyalah jelema anu bijaksana menghadapi situasi kumaha baik tetap bijaksana. Di zaman Bung Karno orang bijaksana anu selamat. Zaman Pak Harto sakumaha dahsyatna dengan LB Murdani jelema anu bijaksana anu aman bisa dakwah terus. Kabelah dia Sudomo terus jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus sampai ayeuna, sampai zaman Gus Dur, zaman gitu Megawati, zaman Presiden anu ayeuna jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus. Ucing-ucingan bae masalah. Lockdown lah. Buka SPBU buka. Kesian bensin. Hanya orang-orang bijaksana anu bisa neruskeun lalakon dakwatul Islamiyah. Kangjeng geus ngajelaskeun di akhir zaman mah nyekel agama sakumaha nyekel ruhak karasakan ku urang. Ruhak eta dicekel panas dipikeun parem. Tapi kan tetap kudu disalamatkeun melalui Abu Nawas selamat, melalui Sa'dun selamat. Ki Sa'dun dipanggil ku gubernur ku raja. Kisah teh ieu kapan dibeli make naon ngaranna make calana terus ku kudaan padahal mah kiai gede wali Allah ketika ditanya Sadudin eta saha nanya Sadun Majnun edan begitu ditanya ku raja coba ka dia hayang ngobrol jeung edan Sadun sia bangunna ieu edan tapi bener tapi kan ayah nu bener tapi edan. Iya macam-macam di dunia teh ya. Ayah nu kadeuleuna edan tapi bener, ayah nu kabeudana bener tapi paham kan? Tah, Sadun coba sagadeuna edan tapi bener coba aing nasehatan. Nasehatan naon atuh? Raja Harun Ar-Rasyid. Coba nasehatan supaya ulah teu hate. Babari jangan nasehatna tanah ieu jadi istana bagi raja moal kebelit tanah ieu jadi kuburan jang raja geus sakitu bae pikiran ku raja saat ieu tanah jadi istana jang raja isuk pageto tanah ieu bakal jadi kuburan jang raja. Guys wassalam cik Harun Ar-Rasyid bener oge nya gitu tuh kuari penggede-gede pembesar orang keur ngabangun istana urang makan kuari keur ngabangun teh ngabangun jang setelah bal perbedaan antara penggede urang jeung urang maka tenang bae urang kalem bae sebab di dunia moal kebel geus bae geus ku ngaji geus ku zikir geus ku baca sholawat geus ku ibadah ikuti aturan-aturan sebabnya anak anu boga program ulah kudu hese-hese heulana ketika lockdown bahkan urang babarengan minta deui tambah 2 bulan setuju? Dah siapa setuju bae paeh di imah sia kajen ngomong. Nah ieu mah kulawan sakadar pembukaan ulah gontok-gontokan henteu dijelaskan secara rinci tentang wabah.